rampun aing hirup. Waduh, kamajuan pisan ya hirup aing mah. Heuh, kieu we jeung kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, buset. Sia Kim. Siapa puting-puting biasa pakai kacamata belagu dipo ah. Ye, sia mah kaca manon. Kaca manon. Rada kurang sehat matana ah. Oh, kurang sehat. Heeh. Gara-gara yang tai. Mun cara baheula teh mah. Baheula mah pan lamun anu nyari mata teh gara-gara yang tai. Ara teh yang tai. Gedeng-gedeng. Udud biasa udud mahal sia ieu. Ngasaan ieu anu ndek rokok budak kora teh. Bisa saya meuli ladang naon ya curiga aing. Pugunya eta aing hayang ngasaan rokok alus. Ladang eta nya teh aing ngajual cau eta aya saturu cau siem. Bara duit ayeuna cau siem? 4.000. 4.000. Heeh. Mun saturuina. Oh saturuy. Heeh. Nya eta ngajual kan saboronjong mana budak. Eta nya sia mah enak usaha kana cau. Henteu ari caunya aya, pugunya eta karak tandur pisan pen tadi teh. Karak tandur. Heeh, ieu pugu. Cangkenge kuat nyarari pisan nyata. Oh ieu teh aya dek ngulikeun pan macul teh. Pan duitna anu eueuh urang ngeureuyeuh we kitu. Tibang boga obat calobek ge ku sorangan. Nya sagala dikula-kulikeun atuh bisa kene mah ku sorangan dah. Heeh, nyata kitu. Hese-hese teh atuh sia teu bisa mompok pan ieu mah baheula. Ari nyaho sia mah teu bisa mompok tibang kuleungeun. Pusat aya mompok. Ayeuna ku aing sarada kendor, baheula mah mompok. Oh, Angkat. Oh, buset. Yai, bagalang teh pot lucir. Bari kos tonggong kebo cenah nya. Pot nang minyakan. Gagalang teh baheula mah. Ayeuna di pelakan parena naon eta? Ayeuna teh CR Pemake CR Bandung. Halus tah CR Bandung aing mah kamari Impari 32 tah. Oh, atuh eta mah. Ye, make ieu teh ya. Obat naon PUTW. Tah eta PUTW singkatan naon coba ge? Vietnamnya Poho sia mah nya? pohon naon sih? Padi unggul tahan warang. Eta. Teu kudu pake eta ieu sabenerna mah warang ayeuna mah make daun johar lambong. Dikumahakeun sih? Diselap-selapeun ka parena. Pokoknya teh eta teh warangna nya. Nya ayu warangna mah angger parena bareng daroyong mun bahaya. Ku johar. Aing mah aing aya problem sia teh sok inget baheula teh. Zaman baheula saya ingat keneh teu. Panjang ka si eta. Saha sia? Rom lah. Si Rom lah. Depan mah pajalan kebo baheula mah. Sia mawa gula kopi teh anu misah. Inget keneh sia. Cap badak non cap kampak. Tah mapa teh jalan kebon kuring. Heeh. Eta mah abras-abrasan sia inget keneh tuh. Urang eta teh naon sih baheula mah ririwa apa naon sih dicegat? Aing mah puri cegat bagong. Aya bagong keneh baheula mah nya. Loba baheula mah tuh mah jalan ieu tuyuan jalan satapak. Kolotna teh gundul dahuluna teh. Sia nya. Heeh. Mun baheula mah zaman si poltak nya. Pangabeuki ududna teh naon? Najis, sarabu. Browen. Yes, Sama poho deui sama. Ode soalnya kan sia dina nanjang mun mau udud patani kitu aing mah. Heeh, ari aing mah pan kabeuki aing patani mun teu lentera. Lentera atau Sriwidari. Kudu teh rampun aing. Nyata kitu pan urang teh baheula mah ayeuna mah marawa martabak. Ya beda. Ye baheula mah gegeplak. Tah eta gegeplak budak mah moal beukieun. Moalnya. Urang mah gegeplak, gegetuk. Heeh. Ulin paling tidak lada kerenan teh mawa awung. Awug jeung gegentur. Awug mah naon teh ieu teh ya? Masane ya. Makina. Oh, makina. Eta awug. Eta awugna terus wuduk tah wuduk mah oyan apa saha eta. Nah. Pan lalajo teh pensok daang teh ya sisi jalan ngampar. Dagang teh nini. Duh jeung pais belut atau goreng belut jeung keletuk cabe. Misah sambelan ieu. Dengeun eta dang jeung keletuk cabe nya. Ai balik mau leupeut pan sagabung. Bari nganteurkeun. Bari nganteurkeun. Ai cekolot baheula mah cenah lamun boga pamajikan goreng teh ditunda di tukang leupeut lamun lalajo teh. Era meureun mawana. Era mawana. Oh, rampunan apa zaman modern Kim. Ayeuna mah geus eueuh misbarnya.
Tapi zaman modern ngalah zaman teh sahara rese. Ararese aya nama Teu cara zaman baheula urang keuangan jeung barang dahar ge baheula mah pan urang dinu alam melak Gitu. sampe melak boleh bararadi teu kudu meuli. teu kudu meuli. Udah ayeuna mah urang bari jeung daekan ge budak ayeuna mah daekeun ngakan ieu meureun anak-anak urang ge mun Moal. daek. Moal ayeuna mah moal bareukieun. Ai pok teh cenah ngadaang naon? Ngadaang sampo oge besing kos bagong cenah teu bisa ngaliuk. Udah ayeuna. Eta paribasa teh pan baheula mah buset urang sampo bari mirun seuneu sampo Diurab. diurab. Di kalapaan. Sampo ge bisa dirupa-rupa eta teh. Macem-macem aya nu dikagula beureumkeun. Aya ngaranna teh gula ganting. Oh, meunah banget eta. Ye di ieu naon dicocolkeun. Dicocolkeun dijieun uli bisa dijieun belentuk. Belentuk. Dicocolkeun karena gula beureum bisa, gula bodas bisa. Mas Mana? macem-macem Ayeuna mah geus langka nya. langka Padahal ya. urang nya Tomboro naon-naon katimus ya geus geus padahal mah urang mah kolot ayeuna meureun nya. Mm-mm. Baheula mah budak itu. Beuki padahal urang nya. Kalau ayeuna baheula pan zaman genting baheula mah nya. Zaman genting baheula mah. Beas langka keneh. Zaman baheula mah lamun aya mobil naon teh hartop gambar gunting teh culik. Culik sieun baheula mah. Urang teh atuh Hartop. pocing buratak lompatan teh pakencang-kencang. Ingat kene teh Nyerumput. sia tidagor kana lisung. Heeh. Sia suku Kana sia teh lisung. ingat kene sia lompat nincak lisung. Pan zaman hawa halu bengkok baheula mah. Lisung halu bengkok. Eta teh lisung teh nu bogaan teh langka da nu gede kitu mah Oh nya. nya langka eta Sate mah. anu bogaan teh kinaon sih eta teh? Haji doang baheula mah anu sawahna lega. Haji naon sih nu bogaan Mutu teh? sorangan. Haji Sarip apa sih? Heeh, Haji Sarip anu sawahna 4 hektar. Baheula mah beunghar teh beunghar ku sawahnya. Beunghar ku sawah, baheula mah lain ku duit. Jeung anu beunghar mah bedana teh baheula mah sok bogaan jambu naon sih nu balade teh? Eta mah Disebutna ti urang mah jambu naon? bool. Jambu bool terus jambu Bangkok apa naon disebutna? Jambu Bangkok galede. Jambu Bangkok eta geus ka mana ini jambu Segede-gede. Bangkok? Segede-gede sirah pan. Nah lagi urang mensarieun ya. Dua halaknya kolot baheula. Weh, kalau baheula mah sabat bener. Teh lamun Moal kapiheulaan ngomong ieu, ngebug heula karak ngomong. nah eta papadah kolot baheula mah lain galak. Sebenarnya kan karenanya Tegas. karasa pan ajeuna. Oh, Gitu urang papadah kolot teh urang kan bisa nyieun tali, kan urang namanya nyieun talinya bisa nyieun teh tinu awi, moal tudung tudung. Teh bisa kan teh nyieun tudung tokok. geus poho puguang ge. Nah, eta tara dipake ilmu. Geus tara diamalkeun. Ya amal kan atuh jieun dagang-dagang tudung tokok atuh sia teh. Heeh, cenah pan cek kolot, kolot baheula mah pan rajin Aya paribasa naon ngaso bari melak cau teh. Gitu budaknya malah beungas es. Es budak ayeuna Nah, mah. HP marulu kayaknya. Budak teh sarua mun kan HP. HP marulu budak ayeuna mah. Bicaram teh mah sok garala kong. Kumaha pan urang mah zaman game Dia ngomong-ngomong aing ngasaan atuh nu dieu game. Udah, ayo ngasaan mah. Aya ngasaan udud mahal meureun paribasana. Aing ieu ladang cau segala meuli kos kitu jinggo we atuh ladang cau. Ayeuna cau heula ke kedeung dege sampe jeung boled panen teh. Anu tukang ini mah Oh, eta nu opat calobek. aralu sampeuna eta. Ara halusnya teh dek dijiekeun jeung uma, isukan dek ngaseuk ongko. Nek ngasep anu di dinya di tukang Oh, eta nu rorogan tongko. nyieun sambal godogna rada ngeunah aing mantuan ngasep Nyaho ini geus sugan sambal godog walu walu jeung gedang heeh dijiekeun sedep sambal ngarasti dah. ngaseuk Aing isukan. mau bekong rada gedean aing ngajakan budak mantuan ngasep. Nyaho. Aing teu bisa ngasep aing mantuan muuhan we lah. Paling nyeredan meureun budak mah mun aya mah. Nyeredan eta teh Supaya nutup liangna meureun. Heeh. Budak Loba ieu dikukur resepun budak mah. Jeung sisina teh di pelakan ieu we. MS atawa jago. MS lamun teu kuku. kacang pondok. Tah eta kacang jengkeng. Heeh, jengkang. Alus teh dina teh eta kacang jengkeng dipake daun. Heeh. Jeung Sambal tarasi. sambal terasi pedak beureum. Heeh. Pedak beureum dibungkus ku daun walu. Dicocol ku daun jotang. Buset, menang Sedap. banget eta. Nang beda orang jalan tir. Ngopi sih tah bareng-bareng main terus kopinya. Oh iya. Kayak gitu carana. Temannya masuk di bang lengoh tuh dah ka dieu teh mau mawa naon ka tuh. Paneng tadi nama kadinya nek mah di bako.
Hah? Dek beli bako aing pasti na ieu dangah wae lagu. Bara duit saya nak bako. Pan anu goceng nu 3.000 nya. 2.000 pahit euy. Sakereut. Heeh. Paling kadang-kadang meuli pahpir. Kaungan doang menit wala ini carikan ini. Jadi Pahpir ngeuna mah. Hah? Cap tawon. Sedep. mah ya kene cak Aya di girang mana itu. kana daun jagung mah mah. Oh, nu daun jagong. Ya daun jagung teh putri teh. Oh, buluna nu koneng. Sedep eta ya. Dengan daun kaung, Meuli kamari 40.000. bakona nu goceng. Ada parahit enak mah euy. Untuk asli ah. Ya, eta meureun geus boga campuran. Oh. Sama sok meuli eta nya pahpir eta nya. Oh, cap tawon. Bara duit cap tahunna. 40.000 kepake 4 bulanan. Buset, sama seganan. Ngilinting we. Yang pasti ngelinting nah pas itu teh.